Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram naon bai'us syai'i ngajualna hiji perkara al halali anu halal at-tahiri anu suci alaman kajalma ta'lamu anu nyaho anjeun annahu kana saestuna itu man yuridu eta ngamaksud itu man ayyaksiya kana yen gawe doraka itu man bihi kalawan itu perkara atawa kalawan itu sek wa bai'ul asya'i sareng haram ngajual pirang-pirang perkara al-muskiroti anu mantak ngaweurekeun tegesna mantak ngamabokkeun wa bai'ul mu'ibi sareng haram ngajual barang anu cacat bila izharin kalawan henteu dizohirkeun atawa henteu dijelaskeun li aibihi kana aibna atawa kacacadanana itu mu'ib tegesna barang anu cacat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Anjana kitab Sulamut Taufiq halaman 53. Kantun qauluhu wa yahrumu bai'us syai'i al halali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu sareng haram naon bai'us syai'i ngajualna hiji perkara al halali anu halal at-tahiri anu suci alaman kajalma ta'lamu anu nyaho anjeun annahu kana saestuna itu man yuridu eta ngamaksud itu man ayyaksiya kana yen gawe doraka itu man bihi kalawan itu perkara atawa kalawan itu se wa bai'ul asya'i sareng haram ngajual pirang-pirang perkara al-muskiroti anu mantak ngaweurekeun tegesna mantak ngamabokeun wa bai'ul mu'ibi sareng haram ngajual barang anu cacat bila izharin kalawan henteu dizohirkeun atawa henteu dijelaskeun li aibihi kana aibna atawa kacacadanana itu mu'ib tegesna barang anu cacat wala tasihu kismatu tas cekap heula. Halaman sabaraha 38 38
ngajual anu halal suci ka jalma nu rek migawe nu dibenci. Ieu teh nadomna di luhur sapalihnya. 3 2 3 4 5 genep. Jajaran kagenep ti handap 3 8. Haram ngajual nu henteu ditangtukeun. Kumana dakna teh? Nah, haram ngajual nu henteu ditangtukeun. Najan geus katembong dina nu pilihan. Haram ngajual barang hukumna najis. Najan aya manfaat eta nu najis. Haram ngajual nu matak jadi weureuh. Lamun kanu meuli rek dipake weureuh. Haram ngajual nu haram dipakena. Hartana barang nu haram hukumna. Haram ngajual anu halal nu suci ka jalma nu rek migawe nu dibenci. Haram ngajual barang anu cacadna. Kacacadan tetembong kanu meulina. Tos. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bai'us syai'i al halali. Secara asal ngajual barang anu halal anu suci eta teh meunang. Ngajual hayam menang. Ngajual anggur menang. Naon we nya dijual teh menang ceuk asalna. Ngan pedah aya anu ngajual barang nu halal termasuk barang anu suci dijualna jadi haram. Kumaha gambaranana? Nyaeta ngajual barangna alaman ta'lamu annahu yuridu ayyak siyabihi. Ku dijualna teh rek dipake doraka. Contoh di dieu mah kabai inahwi inabin liman yattakhidhuhu khomron. Ngajual anggur ngan pedah urang teh apal si eta nu meuli teh sok nyieunnan arak, sok nyieunnan minuman keras tina anggur. Mangkaning dibeulina mahal, haram eta teh nya lamun urang apal bahwa eta teh rek dipake doraka.
atawa lamun nu aya di palemuran ngajual muncang kokojo nya ari kekepe matara diadukeun da ngajual muncang kokojo muncangnya biasana ge sok di kilo di pasar da butuh jang samara hargana ge paling 10.000 teh loba nya ari ieu hijina nepikakeun 20.000. Mun baheula mah aya nu terkenal di Tonggoh muncang Ki Bungsu cenah baheula duk aya keneh duka henteu aya nama atawa lamun di beulah leuweung muncang Pasir Pogor baheula terkenal tah nu biasana hargana hiji muncang da eusina ge leutik paling oge 1.000 2.000 jabatara hijian ngajualna ieu ngajual hiji kokojo pedah menang mulung atawa menang ngala tina tangkal anu terkenal kuat nepikakeun hijina teh 20.000. Tah ku kitu teh urang teh apal si ieu moal samata-mata wanieun meuli 20.000 kajaba rek diadukeun sanajan ngaduna teu make duit. Tah eta teh ngajualna hukumna haram. Kumaha meulina sarua oe nya jual beulina teh hukumna haram. Atawa ngajual hayam biasana hayam nu sok diadukeun teh ngaranna hayam Bangkok sami di dieu hayam jago nu sagede kitu paling oge 100.000 nya duka sabaraha harga hayam ayeuna tah ari ieu nawarna teh nepikakeun 1 juta da alus turunanana siihna ge panjang keur mah si eta mah resep ngadu kabeneran urang keur butuh duit ye hayam lamun dijual 1 juta batina gede dijual we bari urang teh apal si eta wanieun sakitu teh wanieun 1 juta teh hayamna keur adukeuneun maka ngajualna meulina mah geus jelasnya ngajualna hukumna haram lamun urang apal. Kumaha lamun teu apal? Ari teu apal mah nya teu haram mantak lamun barang jual ulah sok sagala ditanyakeun euy boga hayam Bangkok teh jang naon kitu tah ulah sok loba ditanyakeun bisi kumaha bisi kaparang butuh pugujang ngadu kan urang jadi bingung ari dijual kumaha teu dijual oge kumaha komo lamun rek meulina teh dulur bari apaleun urang teh boga hayamna tah bisi kitu nya kira-kira teu apal mah mending keneh ulah loba tatanya. Kumaha lamun api-api teu apal? Apal si eta mah jang ngadukeuneun ngan moal nanya we urang mah api-api teu apal. Eta oge sami dianggapna apal ari nu geus zahir mah. Si eta tukang ngadu hayam, urang boga hayam jual beuli jeung si eta hukumna haram. Kajaba lamun dijelaskeun heula ieu mang ieu mah lain jang adukeuneun jang ingueun resep ieu mah resep tah kajaba ari kitu mah nya anapun hiji waktu diadukeun eta mah urusan lain ya urusan lain teh maksudna geus lain-lainna nya ulangi ngajual barang anu halal tapi rek dipake doraka hukumna jadi haram. Naon deui di palemuran mah nya ngajual uyah badag ari uyah dahareun suci halal tapi si eta mah uyah teh dijampean pake ngawuran imah batur contona nya da eueuh ieu di urang mah heg apal urang teh maka ngajual eta uyah jadi haram. Di dieu mah dicontohan
wasilahin liman yaqtulu bihi nafsahu. Aya hiji jelma rek bunuh diri tuluy ka urang teh rek meuli peso atawa meuli tambang. Wa meuli tambang sabaraha meter? 2 meter we nya. Jang naon 2 meter ieu. Heg apal rek bunuh diri dah hese nya kejadian kieu teh. Mun apal mah meureun rek dikumaha rek dicegah. Ieu mah gambaranana we sapertikeun kitu. Ngajual tambang, ngajual peso, ngajual bedog pikeun bunuh diri atawa pikeun maehan batur hukumna haram. Eta oge lamun terang lamun apalnya. Mantak jang jaga-jaga mah komo keur nu teu apal mah teu kenging sagala ditaroskeun. Ari urang mah sok panasaran wae nya. Jang naon di? Tah jika kitu nya. Butuh bawang bodas lah. Jang naon di? Bisi diangge teu bener engke urangna jadi kababawa. Wabi wusin ngajual tamiang teh awi nya. Awi anu koneng nu panjang pikeun dijieun tarompet haram eta oge nya. Wasabkatin haram ngajual jaring liman yastodu biha fil harami pikeun moro kana barang nu diharamkeun. Butuh wujud meureun nya jang naon jang bagong baris si eta mah resep pisan kana bagong teh lain pedah eueuh dahareun ngajual wujudna haram. Tapi ari teu apal mah sugan teh lain rek di dahar bagongna eta mah meunang nya. Nu haram mah lamun terang rek dipake haramna. Wa mamlukin amroda liman aropa bil pujuri pihi. Eueuh di urang mah nya ngamilik pamuda anu rek dipake naon rek dipake ngeuneunahan teu aya geus teu usum ayeuna mah. Wa amatin liman yattakhidhuha li ghanain teu aya ieu oge. Wa saubil hariri lilubsi rajulin lalaki meuli sutra jang pakaian manehanana haram eta oge nya. Wa mahalu tahrimi bai'i dzalika liman dzukira idza tahaqqaqa au dhanna annahu yaf'alu dzalika. Ieu teh nu haram teh lamun teh mah terang rek dipake doraka atawa boga sangka gede da biasana ge kitu si eta mah. Lamun dijual teh moal teu dipake kitu haram tah. Kumaha lamun mangmang fa in syakka fihi aw tawahamahu fal bai'u makruhun. Ngan lamun mangmang mah si eta jang naon nya piraku rek dipake ngadu mah mangmang heg teu nanyakeun urang teh maka eta mah makruh pami kitu mah nya lamun mangmang. Titik calit deui. Wa yahrumu bai'ul asya'i al muskirati. Haram ngajual pirang-pirang perkara anu mantak ngaweurekeun. Naon nu mantak ngaweurekeun nya di urang mah gadung da geus apal gadung teh sok weureu tapi da pasti mimitina sok diurus. Anapun gagal jeung henteu nama eta mah mimilikan nya. Henteu teu haram ngajual gadung mah. Da ku urang meuli gadung teh lain jang weureu tujuanana. Jang dahareun anapun weureu eta mah di luar kendali nya da lain kahayang. Beda lamun meuli naon meuli minuman keras eta mah geus pasti jang naon jang mabok kalolobaanana nya. Sanajan mungkin aya nu jang ngahaneutan wungkul pedah cenah minuman kitu teh haneut di tempat nu kacida tirisna sok dipake nginum ngan sakadar jang ngahaneutan wungkul. Nepi we ka urang keur naon ieu keur ngahaneutan pugu mabok di urang mah nya.
haram ngajualna, haram meulina, haram nginumna. Naon we perkara nu mantak ngamabokeun di dieu teu disebatan hiji-hiji. Sawaun kanat najisatan au tohirotan, rek anu najis barang namah atawa rek anu suci. Si ieu mah mabokna teh sok ku tai sapi da. Tai sapi lamun dicabak ning aya ngelekep panas, baheula sok miceun tai sapi panas teh tai sapi teh. Mabokna teh kudu kitu, haram ngajual keur ngajual tai sapi na ge geus haram, atawa ngajual lem, terang lempok terang teu anu aibuan tah. Lamun teh mah naon rek dipake mabok haram ngajualna. Mantak wa meser lem jang naon kitu tah geus ulah ditanya lah. Lem mah biasana jang ngarapat ulah ting ditatanya bisi rek dipake naon, bisi rek dipake mabok. Ku lem atawa kan aya nu resep nih kana lem atawa haseup motor 2 tak kan seungit eta teh nya. Naon? Tina oli nu ngebol nih. Kal khomri di dieu mah dicontohan sapertikeun ngajual arak haram jelas eta mah. Wal banji ngajual ganja atawa hiji perkara anu sok dipake ngabius obat biusnya. Wal apyuni jeung madat teh naon tuh menyan hah? Kewang pilarian heula nya bisi beda istilah. Wal hasisati jeung jujukutan al muskirati nu mantak mabok. Ganja teh jujukutan nu mantak mabok teh aya teh jukut sejen daun sejen nu mantak mabok aya teu kucubung tah jiga kucubung nya teu kaduga meuli ganja aya kucubung dijual bari jeung mabok haram nya teu kudu meuli dina nya ge nya nu kitu mah loba pake coel nya. Allati yakuluha al-hurafisunya haram ngajual anu mantak ngaweurekeun. Ieu mah ale-ale ngan geus kadaluarsa dipiceun lebar dijual we eta ge sarua nya haram. Naon we nu kira-kira mantak ngaweurekeun eta teh haram dijualna. Salit deui wa yahrumu bai'ul mu'ibi bila izharin li aibihi haram ngajual barang anu cacad anu teu dibejakeun ka cacadanana. Geuning urangnya mun ngajual barang anu geus aya cacadna kalah kasok dikumaha sok ditutupan ya supaya naon supaya jadi henteu turun harga intina mah kitunya. Ari emas mah da arek rapat rek potong ge salaresna mah henteu mantak ngurangan timbangan eta mah teu nanaon nya. Emas potong api-api ditumukeun eta mah teu mantak ngurangan nya. Cenah ieu mah potong eta mah alasan naon tukang emas we dah teu mantak ngurangan ka ditu nama sabab emas mah dilebur deui gitu tah. Sugan ari emas nyambung sagram ari emas potong jadi ngurangan gitu 10 mili henteu sami we asalkeun popotonganana aya ngan lamun potong kieu songhek sakieu heg leungit ieuna ditumukeun tah eta mah doraka nya ari kitu mah ngan biasana tukang emas ge lamun narima emas teh da sok dikumaha deui sok ditimbang deui jigana pernah aya nu nipu teh tukang emas ditimbang deui jadi aman eta mah nya teu jadi masalah anu coplok atau potong api-api ditumukeun di lem ya ku lem Korea. Aman eta mah. Sawaun kana al aibu zahiron au batinan
pejet nama rek secara zahir katingalinya naon lu ngajual naon jadi urang rarese sebenarnya mah bakat tingku loba naonna loba contona teu kabayang hiji-hiji acan ngajual tiung aya nu dobol saeutik api-api ditilepkeun nya amih naon amih teu kaciri nya lamun dina duit maning duit dobol atawa duit soeh ditilep-tilep tapi ari duit mah da aman sabab bisa ditukeurkeun ka bank moal mubah tinggal daekna nya duit potong dilakban duit soeh nya eueuh nol teh hiji tilep-tilep eta mah masih keneh aman sabab masih bisa ditukeurkeun nya anu kitu maka coba lamun soehna nepi ka sapotong eta mah nipu ari kitu mah nya akur we jeung ku duit palsu aubatinan atawa ruksakna teh teu kaciri jiga naon ta jiga ngajual HP kan teu katingali nya katingali luarna herang jerona mah geus aya karuksakan tapi teu dibejakeun atawa motor pikeun anu teu apal motor harerang motor teh naon ieu teh kakirangan manawi ieu mah sae keneh name satangan kitu nya jabat tilas anggean istri cenah pugu istri masuk leuwih jabrah kana motor namanya tah jiga kitu kacacadanana teu dibejakeun ta eta teh hukumna haram ya wal muradu bil batini maya suru al itlau alaih wa dhahiru khilafuhu bi allayakuna dakhilal batin wa minal dhahir nitnulah mil makulah seperti bau daging anu sok didahar walau hayatan jeung sanajan makulah teh hirup kama huwa dhahirun li suhulatil itla jika ngajual dagingnya daging geus butut tapi disegerkeun deui make naon sanesna kulkas aya ning puruluk naon formalin atawa naon we katinggalina teh seger ieu daging nu iraha neme ieu mah neme jual pugu geus lila nya jiga kitu nya atawa endog nya di pasar geuning mun sok mun naon mun naroskeun endog ieu endog nu iraha neme jual ieu mah haneut keneh cenah tapi kan mungkinnya eta teh mungkin henteu kitu dangarana oge dagang kitu ari dina dagang mah ageung pisan gogodana komo anu lamun kujujurna teh mantap ngarugikeun supaya jadi henteu rugi keun we meureun dicampuran bohong saeutik mah tah padahal mah doraka sanes tukang dagang wungkul da urang sarerea ge osok ngajual kan osok ngajual kapol baseuh ieu teh kapal teh kolot tuh tingali kolot padahal di handapna mah ngora atawa ieu teh kapal garing pisan ieu mah dileuwihan moena ge 2 poe ternyata pas dicek teh geuning poeun keneh gitu lamun ngahaja-haja hukumna haram ari teu terang mah sugan teh garing kapal teh sakitu geuning pas dijual teh poeun keneh ari eta mah teu apalnya teu doraka ngan lamun apal mah ngahaja ngajual kapol teh rada baseuh keneh amih rada naon amih rada berat bongan aing mah sok dipotong contona teh kitu doraka kitu mah nya teu kenging lamun ngahaja ari henteu mah teu doraka titik tos cekap intina simpulkeun heula nu neme teh haram ngajual barang anu halal anu suci lamun ku dibeulina teh rek dipake doraka haram ngajual perkara anu mantap ngaweurekeun sareng haram ngajual perkara anu aya kacacadan
anu kacacadan atawa kakurangan eta teh ditutupan ku urang supaya hargana henteu turun titik. Salajengna wala tasihu kismatu tirkati mayyitin, masalah ngabagikeun harta titinggal mayit. Cekap heula wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'allumi tawassalna bita'limi antarzuqona wasi'ah wa antarzuqonal amanah abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian